Aduh, iris ke cuacanya. Cang bulan cuy. Coba kamu teh emas batangan bungkusan dijual meren. Emang rokok bungkusan. Ayo wae. Aing mah sudah ya wae. Due kudu balik deui ka ditu. Lah emang embung sebenarnya mah kudu balik deui teh soak. Sararieun apa urang mah sieunang. Ieu moalna naon kitu? Geus mang hitung-hitung uji nyali digana titik geuning. Dila baheula mah uka. Wah, uji nyali. Tadi di seseren kuno kitu dibawa ke mana? Ke kebun aing sieun da soak. Yang balik tapi dah milu gue ada karunya ya we kematu aya ya wae lah. Aing jadi teu enak gara-gara urang. Kau jadi sarieu hampur aku. Tapi tenang. Selama saminggu urusan kopi ditakut orang. Sebagai permohonan maaf lah. Oke. Ya, wis buru ieu keburu jam 12. Kan kudu jam 12 cek Ustaz. Oh sih. Masalah kopi mah gampang lah namanya. Tapi yang ngerokoknya teh banyak kopi unggul sorangan orang seberaha duit tuh gimana sakun daripada iya ini kali gatang gitu. Hanya bisa berangkat buru. Halo guys, kembali lagi bersama Ahe dengan kali ini berjudul Lepet alias Lempang Tiputing. Kali ini perjalanan kami menuju Leuweung Sampayan guys. Yang banyak misteri kemarin kita telusuri lagi. Oke. Gas. Barang bari ngonten. Ulah tarik ting lempang. Nih guys, lanjut. Pokoknya kita ikuti terus keseruan kita. Misteri. Finalnya. Leuweung Sampayan. Gasku. Lah ini eta hayang we ngonten itu pira-pira Ini mau capek. acan meren kewe daguan geura bitu geura daguan Itu kontennya halus. lain sirahna ieu teh ada pikiran konten lieur si ahe Gitu tih lain. Kena antum. ya daguan si ahe konten orang ieu lakeun pula. sebat heula ge Penting mah teh. enakeun aduh Bukan lah di dia tuh. Sebat heula. sebat heula dong sudah gila si ahe mau bae sih Air. rokok anyar ya Weh, atuh. Mari nang meuli ti Baghdad. ya di Baghdad Korek. Beda singit Arab. wah bener nah besok saya udah komen namanya Ari haratis semua enak. harati aduh mana sana salila si ahe Karena ngonten teh anjir ngalilakeun pi. wah Bisa da mun teh bulu geus maruring kaki ieu. wah euy ewak culik gitu Salah. Masuk gitu sieun. Mun dicatetkeun katuliskeun ke aya ka dieu ngadatangan. Ayo hoream di wae. atuh si ahe mah lieur urang teh keur riweuh jol-jol hayang ngonten geura ieu Ieu waktu geus jam sabaraha ieu ieu? seperti mana
bisa telat engke mau bisa dipulangkeun ke ganggu deui urang nu beunang. Aya eta mah. Mana tuh? Ah, Uh, si uhe kemarahan jauh pisan euy. Tenan guys. Cieu, cieu. Astagfirullahaladzim. Si emak ngererewas wae. Keur jantung urang ragrag ya. Ari emak. Oyah kieu. Seputing kelayaban wae. Di mana atuh mak? Cieu mah teh. Iya nih kira. Berat cu, aduh. Sok. Budi teh tadi sore. Guys, diajak ku tetangga minum dugem. Terus dibungkus ku bujang OSIS. Mancerek balik kapal jalan. Launan we kieu mah teh. Aduh, ripu mamawa eta berat jang. Dugem. Ari emak dugem. Ya ari emang bumi emak di mana gitu? Ya, tuh bumi mah paling conggo. Ngananya aku mah teu kuat. Ayo atuh mak, ku abi orang jajapkeun we. Ini karunya pisan puting-puting. Karena geus dugem. Yuk, yuk gerak. Ayo mak. Iya mak, imah teh. Banyak ieu tuh. Wah, Ieu bumi betul mah. Ceraang. Ayo mak. Ka dia jang. Ka dia sok. Ka dia we jang. Aduh. No. Sok mak. Yo jang lakon we. Jadi kumaha. Ada. Nuhun yo nyata ditolongan emak doh. Bantu pisan pun saya ujang mah keting kumaha emak ya. Terus para regel yo. Semua ngopi lah kalau buat aya kopi-kopi wae mah tuh yang. Wah mak, atur nuhun. Sanes nampi rezeki mak. Duh, ya teh urang keur di daguan ku babaturan mak. Jadi moal we nuhun pisan. Aduh, ya ujang padahal mah. Aduh, kalau buat manturan emak. Aduh, manawi beli badai nyobian emak ge siap emak mah dah. Tadi ge ku bujang OSIS. Segala rupa gaya dicoba. Aya non, entep senok. Soledang bedia. Dicoba ku emak mah. Kuat jang kaki oge emak mah. Kiat kena buktian. Ya mah bener aing bisa keracunan susu kadaluarsa ini. Moal mak, nuhun ya. Assalamualaikum. Ya kamana jang? Mang kesepian yo. Mau kakeun kali kutang yo emak. Aduh, aing seujang nikah pisan. Nyata aing. Sorangan deui. Kasep ujang euy. Abita. Nah. Ya maka ini si emak nu tadi. Aduh, aing geus kadiri wae. Jalan ya. Aduh. Kadiri wae. Aduh, aing. Emak euy. Astagfirullahaladzim. Aing ke dia wae. Duh, ya kumaha, ya kunaon ieu, ya Allah. Duh, aing jadi risu. Aduh. Si kabur keluar si mana? Duh. Mang. Emak itu beak sabaraha batang si can bijil-bijil. Dekat tempo janggut-janggut na aja. Makanya itu usul wae gitu. Atau terang ti heula.
Kumaha ta Mang? Kira-kira. Mas. Mang. Ih, cicing wae ih. Firma bar gitu. Jis nanti ngajakan mabar aing. Irha ganti baju. Emang? Bang? Nah jadi itu bang. Bang? Ciloknya dua. Cilok. Nah jadi itu. Bang. Tas mampu harapan. Oke, orang susura ya guys. Beli lapisan guys penting. Keliwat mantainya bula basna. Ayo si kumaha nah guys salarian kieu. Gusti. Ayang kumaha tuh segala gangguan di dia kalah ninggalkeun. Aing kudu kemana ya anak-anak. Aing. Kemana tuh? Kalau kemana? Aing ninggalkeun di dia sorangan kumaha? Tungtung nama Aing ditinggalkeun di bae sorangan. Aduh. Semua rigri-kieu di kita dia. Ya belah mana jalan? Assalamualaikum Amang. Waalaikumsalam. Aduh tulung bungis magi deui nuki. Aduh kalah yang ngompol deui, tapi yang pingsan weh. Ampun, aduh, aing sendiri dewa. Aduh, sampai akhirnya. Astaga. Alhamdulillah ya Allah, ya Pak Ustaz penuh. Tenang. Ustaz. Kunaon dia lompatan. Aduh, baru sajana ka mana baru dak sajana ya? Kapu Ustaz urang tadi. Kadieu deui muir. Aduh. Tadi teh Ustaz urang teh. Kan panggil jeung emak-emak. Terus ka dieu. Nah, mesti anjurkeun gua teh. Nah, urang muir itu ka dieu teh kalah ka dieu deui. Anturkeun ka mana? Anturkeun tadi ka imahna. Di mana imah mana imah? Aduh, imah ieu mah makam hungkul kumaha tuh? Gini. Ya Allah, ka mana? Aduh, imah di dieu. Ayeuna mah suang teangan barudak we. Tadi ke belah mana tadi? Apa teh ke belah mana tadi? Tadi orang ke ngonten. Keder tuh dah, keder cicing. Ke belah mana tuh ieu euy? Bismillahirrahmanirrahim. Jika nama ke belah wetan ya. Yuk suang teang ke belah wetan. Ada lempang sempok. Aduh, ya budak kurang ini. Ya. Ini keluar. Dia marah bekas lagi mah euy. Lah. Ya.
Kemana obatan ujang jadi ya? Itu kan Zuhe. Kemana ya Suhai ya? Tadi makan itu tuh, nah. Aduh, sih kerja tangan yuk. Aduh, iya budak kunon deh budak ya. Barang dibawa tuh barang nak tempo. Dipakai. Aduh, ngadon dipakai deh. Cik, soalnya bersihan lah daerah dia ya. Hah? Aduh, barisannya tuh, Pak Ustaz. Ya mau kudu dikubur belah dia we, kubur. Budak. Kubur kudu nyokotna, kubur kudu nyokotna. Kubur. Gimana, Pak Ustaz? Oh, tidinya, Kubur. Kemarin nyokotna di mana kubur di dinya? Iya, kemarin titik. Udah nggak goler, Pak Ustaz. Ujang ngadoa. Doa. Sok. Siang ngadona kada juri ke Pak Kumaha. Balik doana tuh. Itu. Eksperian dia. Gimana? Ini semua ya. Dan itu menulis. Oh, bisa isi. Gas. Ayeuna mah kudu jadi pelajaran. Mun indit ka mana-mana, ulah mau barang anu lain hakna kadenya. Iya, siap. Ayo buat balik. Aman ya, asli aman. Aman sok. Mau di kukumahan. Mau ulah dibawa deui. Aduh. Ya. Beres. Aduh. Iya. Kemana ya? Aing sendal aing tinggalan. Terus tinggalkan si Aduh. Ya. Tingkum. Apa? Mesir Cina tua. Guys, hari ini teman pohon ini kembali lagi.